Karya wisata ka Benteng Surosoan, Banten. Minggu kamari, siswa kelas 8 ngayakeun karya wisata ka Banten. Ieu karya wisata dilaksanakeun dina poe Sabtu tanggal 20 Februari 2017 minangka agenda kegiatan mata pelajaran IPS anu unggal tahun diayakeun sarta wajib diiluan ku sakumna siswa kelas 8. Tujuan utama nama ka Benteng Surosoan, Masjid Lama, jeung Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Tapi dina jadwal mah aya ulin heula ka basisir Karangbolong. Jumlah siswa kelas 8 aya 360 siswa, tapi anu milu kana ieu kagiatan ngan 345 siswa. 15 urang teu bisa miluan lantaran gering sarta dibuktikeun ku ayana surat keterangan ti dokter. Sakabehna aya 7 bus, unggal bus dieusian ku 60 urang, siswa jeung guru pangaping anu jumlah sakabehna aya 15 urang. Samemeh miang siswa dibagi kelompok anu masing-masing kelompok diwangun ku 10 urang campur antara siswa awewe jeung lalaki. Unggal kelompok dibere pancen pikeun nitenan hiji objek wisata, pikeun bahan laporanana sarta dibere kebebasan pikeun milih sorangan objekna. Aya nu rek nitenan Benteng Surosoan, aya nu milih Masjid Agung Banten Lama, aya oge nu milih Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama anu perenahna sabudeureun lokasi wisata. Miang di sakola teh jam 5 subuh. Langsung asup ka jalan tol Pasteur Muru ka Jakarta. Sapaparat jalan ngaliwatan jalan tol dikira-kira pinepieun teh 5 jam. Tapi teu ku henteu palebah Bekasi Timur kapegat macet lantaran mareng jeung jam init ngantor. Atuh lumayan mata kesel oge liwat Jakarta kebat ka Tangerang tuluy ka Serang. Nepi ka Serang teh jam 11 beurang, hawa keur memeujeuhna panas. Sararea muru rumah makan anu geus dipesenkeun ti anggalna ngadon deureuh bari dahar beurang. Memeh lohor oge geus ngabiur deui muru ka Banten Lama rek ngadon salat di masjid ditinggal Sultan Maulana Hasanuddin anu kawentar. Kira-kira setengah jam ti kota Serang ka Banten Lama teh. Barang datang langsung wae sararea muru masjid. Jalan asup ka masjid teh heurin usik ku anu dagang cindera mata. Malah gerbangna oge ampir katutupan ku kios-kios anu ngajajar. Hawa keur memeujeuhna panas kesang morolok saawak-awak. Tapi barang sup ka masjid calecep hawa tiis menik geunah pisan karasana. Sararea paheula-heula muru emper masjid. Di masjid keur memeujeuhna loba nu ngadon salat atuh mani asa pahibut teu puguh. Tapi najan sakitu lobana jalma hawa teh angger tiis karasana. Beres salat sawareh dariuk heula di emper masjid, sawareh deui di paroto deukeut tihang-tihang masjid anu baradag atawa dina lawang asup anu ting pelengkung megah pisan. Aya oge anu diparoto handapeun munara anu aya di buruan masjid. Loba oge anu naek ka munara masjid. Mapai tangga anu nya heureut nya netek nanjak bari ting arileu nuturkeun wangun munara anu buleut. Lumayan ngahegak nepi ka luhur munara teh. Tapi kacape urut nanjak tangga anu sakitu netekna teh kaubaran basa nempo pamandangan ti luhur munara anu plung-plong ka mamana. Malah laut oge katempo ti dinya mah. Endah pisan pamandanganana sarta matak ngahudang ngerasa waas. Beres salat jeung reureuh sacukupna bring sararea muru Museum Kepurbakalaan anu pernahna teu jauh ti masjid. Malah mun ngitung anggangna ti pager masjid mah paling ukur 100 meteran. Di buruan museum mah karasa rada asri jeung resik. Buruanana pinuh ku tatangkalan baradag sarta di amparan jukut ngemplo hejo. Memeh asup teh kudu meuli tiket heula anu hargana ngan 2000 perak. Loba anu ngarasa aneh
lantaran harga tiket mani murah-murah teuing. Di jero museum loba barang-barang ditinggal zaman Sultan Banten, Mariem, pelor Mariem, rupa-rupa pakarang tina besi nepi ka rupa-rupa guci oge aya. Rombongan teh dibagi sababaraha kelompok ngarah teu bebereyekan teuing, ongkoh ngarah katerangan ti guru sajarah jelas ka kupingna. Henteu disakalikeun asup ka museumna oge. Da bisi pinuh teuing, tapi bagilir 4 kelompok. Lantaran museum teh teu pati gede, atuh dina waktu setengah jam oge geus kaubek kabeh. Anu geus asup ti heula bari nungguan batur di jero teh riweuh di paroto. Mani recet ngagandengan batur. Sakitu geus dihuit sababaraha kali ku guru pangaping, ih da recet deui. Pang-pangna parebut dipoto deket Mariem anu ditendeuna di luar. Beres sarerea kagiliran asup ka museum, tuluy ngabring ngajugjug benteng Surosowan. Teu jauh deui paranahna teh, ukur mentas jalan ngaliwatan kios-kios, mentas tegal jukut anu lumayan legana, nepi weh ka ruruntuk benteng anu kasohor jadi tempat pertahanan Sultan Maulana Hasanuddin tina gempuran Walanda. Mata ketir ningalna. Benteng anu diwangun tahun 1522 nepi ka 1520 genep sarta dina catatan sajarah sakitu rohakana ayeuna ukur bangkarak anu teu kaurus. Cukut ngajejembrung batu-batuna pasolengkrah. Lega pisan benteng teh. Eta we mapai tembokan sisina nepi ka ngahegak. Keur mah panas poe katurug-turug leumpang sakitu jauhna atuh mani ngoprot kesang. Najan angin ngaglebuk oge, angger wae panon poe karasana nerep tep kana kulit. Mimitina mah bari dipayung leumpang mapai sisi benteng teh. Tapi lila-lila teu kuat nahan anginna, awak asarek ka bawah hiber ku payung. Antukna payung ditutupkeun deui. Capek kukurilingan jeung motoan, tuluy ngariuhan handapeun tangkal kai anu ngarunggunuk di sisi benteng belah kulon. Lumayan keur mepes kesang. Di dinya mah rada lila, da barudak sibuk nyatkeun sakur anu katempo pikeun bahan laporan dibarengan ku motoan tempat-tempat anu dianggap penting. Di dieu oge aya ruruntuk kolam Nyi Rara Denok, kolam paranti ngeueumna para putri Karaton Surosowan. Kira-kira jam 3-an sarerea geus unggah deui kana beus. Samemeh mulang ka Bandung, nyimpang heula ka basisir Karangbolong, muru lalajo sunset. Lumayan jauh geuning ka Karangbolong teh, memeh sareupna ka kara nepi. Atuh di basisirna mah teu lila. Jam 7 peuting, kuring jeung rombongan geus ngabiur deui mulang ka Bandung.